warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Baldi Septian di kelas 11 Sosial Hiji. Satacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kusabab tos mere kanikmatan ka arurang sadayana. Bapak sareng ibu nu abdi dipika hormat sareng reng-rengan rencangan anu abdi dipika cinta. Di dieu abdi bade nyarioskeun tentang masalah virus corona atau COVID-19. Virus corona merupi wabah anyar anu asalna ti Tiongkok anu disababkeun ku sato-satuan sapertos beurit, malai, orai, sareng anjing. Nah, anjeun cenah teu cara nyegah virus corona ieu kumaha? Cara nyegah virus corona ieu teh bisa dilakukan ku cara ngeumbah dengan sabun, terus jaga jarak antara orang di batur. Jeung lamun misalkan kalori mah kudu make masker, tapi lamun bisa mah urang teh tong kalori mah kudu nurut ka pemerintah, ka aturan-aturan pemerintah. Kitu wae ti abdi mun misalkan aya kalepatan abdi nyumpun dihampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.